Islam. Berkesenian nu kapa? Ieu kesenian jeung naon? Ngabagjakeun masyarakat, ngabungahkeun. Sabab naon? Ngabungahkeun batur teh ibadah. Keun urusan honor mah paneuri. Dagang na jeung naon? Ece naon ngalotek. Mudah-mudahan anu nuangna sing janten berkah. Dagang naon? Baso berkah nu ngadaharna. Dagang goreng hayam, hayang berkah nu ngadaharna. Kulantaran hayang berkah, goreng hayamna teu dicampuran barang-barang anu bisa ngaruksak kesehatan nu ngadaharna. Lotekna teu dicampuran barang-barang nu ngaruksak kesehatan nu ngadaharna. Basona teu dicampuran barang-barang anu bisa ngaruksak kesehatan nu ngadaharna. Jeung naon karasa ngeunah kudu ngadaharna. Dagangan payu isukan menu ngadaharna, boga penyakit kanker, boga penyakit liver, naik gula darahna, boga penyakit jantung. Anjeun boga bati tinu dagangan, umroh tiap tahun, haji 3 tahun sakali, imah ngajengkele, majelis taklim dibangun, tapi nu ngadaharna teu jadi berkah, eta teu jadi ibadah. Iya, Sunda teh ngajarkeun ieu. Kulantaran Sunda ngajarkeun ieu, yuk agama tong dipisah-pisah. Agama aya di masjid, agama aya di kantor, agama aya di jalan, agama aya di warung, agama aya di mana.